Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi kuning, wesi kuning. Wesi kuning, dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan kaludeng. Naskah Yasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Sakeutike teu nyangka bakal papisah, bulan nyamer munggel tangkal pangharepan, wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Pugu we pikeun anu keur ngajanteng di juru imah nu tayalian ti Mangastahiyam lain deui reuasna ngadenge sora jelema teh. Eukeur mah memang kacurigaanna geus nyangkaruk dina hatena, malahan pangna manehanana kaluar ti jero imah oge lantaran ngadenge manuk tua beuti sada. Ras inget kana kajadian waktu ti heula teh, waktu kadatangan jalma anu diberem beungeutna teh nu saterusna galungan ejeng turangga, kapan dimimitian ku ngadenge sora manuk tua heula. Saha di dinya? Mang Astahiyam nanyakeun, nu ditanya lain nembalan. Kalakah ngajorelat bari jeung nyamberkeun peureupna. Pira kaning oge Mang Astahiyam cek pikirna, sakali digejerot oge piraku terus ngusek, tapi kenyataanana lain deui mata kagetna. Lantaran kalawan sakicep naker, Mang Astahiyam ngajorelat dina gerakan monyet rengkod, heat, ceku, dampal sukuna dina waktu harita, nyayang kana iga burung. Bapana Samba dina waktu harita ngagero, dihakan ku dampal suku nu katempona tulang ungkul. Sasi lai teh ha? Mang Astahiyam bari peureupna dina waktu harita nyebrut dek ngagedor careham anu keur ngabangkieun. Bapak Samba teu nembalan, tapi manehna ngagentak narik suku katuhuna ka tukang. Ngabarengan dengdekna badan ka belah kenca. Los! Peureub Mang Astahiyam ngahanca angin. Dah! Pigelang Mang Astahiyam ditakis ku tenggelan kepang. Kerewal! Diceret, tapi Mang Astahiyam ngagentak dina waktu harita, nilapkeun leungeunna nu dibarengan ku gerakna leungeun kenca. Nyodok iga burung.
Bapana Samba ngegerok deui, bari hate lain deui ngarasa kagetna. Ngarandapan wasena Mang Astahiam nu kanyataanana sulaya tina panyangkana. Samba nu harita cingogo kene sarua deui ngandung rasa kakaget anu pohara. Mireuneuh polahna Mang Astahiam anu sakitu rancingeusna, ku kituna ngan gentak bae manehna ngarontok kana suku Mang Astahiam. Tapi Mang Astahiam ngagentak manehna luncat ka luhur. Celek suku kencana nincak kana sirah Samba, sedengkeun suku katuhuna sakilat ngajorelat. Ngahanca iga burung bapana Samba anu harita keur babangkeungan kene. Samba ngagero lantaran tarang nanyungkruk satakerna kana taneuh, me bareng ngagerona teh jeung bapana Samba nu tembong badanna ngajarijeg, tapi tembong ngagentak manehna ngagurinjal hudang deui. Bener. Manehna ngagero ka Samba ngandung parentah supaya ngagentak balik deui ka pamonokanana. Ngarasa hariwang bisi Pajatira keluar manten, bari jorelat manehna luncat keluar ngaliwatan pager. Mentong kabur sia bangsat. Mang Astahiam dina waktu harita ngajorowok satakerna, bakuna mah deui bari jeung ngabogaan maksud ngageingkeun Pajatira. Geus kitu jorelat bae Mang Astahiam dina waktu harita nuturkeun luncat keluar. Diponaran si Astahiam ngadon ngaributkeun sia. Bapak Samba anu memangna geus ngadago dihandap, mapag anu kakaracelek nincak taneuh ku peureup anu bangbaraan. Tapi matak leuwih-leuwih manehna ngarasa kaget lantaran Mang Astahiam rikat ngagentak ngagunakeun pasangan monyet rengkot. Joela kabelah kenca bari nyammerkeun ramo-ramo katuhuna dina gerakan orai noto dek nyahakan kana lebah genggerong. Bapak Samba sanajan bari jeung ngaranju manehna kaburu keneh mundur ka tukang. Joela leungeun katuhuna dek nyerek ramo Mang Astahiam, tapi ngagentak Mang Astahiam dina waktu harita ngejetkeun leungeunna. Orokaya beureub kenca bapana Samba geus ngablesur manten dibarengan ku ngangsorna deui ka hareup ngagunakeun jalan jero. Dia beureupna nu teu beda ti sirah orok sama mena ngadagor kana palipisan. Walah Mang Astahiam dina waktu harita ngagero bari badana ngajereg-jeg ka tukang. Bapana Samba ngagentak nyusul tepus ku gerakan sangadulang, badana ngablesat sahibas dada. Cikon ngahanca badan Mang Astahiam. Mang Astahiam ngocea sirahna asa remuk benang dikepang palebah puhu ceulina pisan. Jaba dada asa bejat ditembrag ku dampal suku anu jebrag, sarta geus teu ngalobakeun di pamola udak bae manehna nangkarak bengkang. Sedengkeun Samba nu tinggalin di jero wangunan paguron teu milu luncat keluar barang ngadenge parentah tinu jadi bapakna. Oge Samba dina waktu harita terus ngagajleng nu maksudna rek abus deui ka tempat pamonokanana. Orokaya luncatna teh ka palebah Sukri pisan anu keur ngadedempes. Nyapu gube Sukri nepikeun ka ngagurubu. Tapi dan niatna tadi oge manehna geus nekat dek ngagagalkeun kana maksudna Samba. Kukituna teu anta parah deui cekuk bae cecekolan Samba teh dina waktu harita dibajeg ku teungeulan kepang. Waduh Samba ngagero nyeri jeung reuwas ngadon ngarumpak jamat dek kanyahoan saha-sahana. Kukituna manehna ngagentak luncat ka tukang sarta daregdeg bae manehna lumpat nu maksudna rek buru-buru asup ka pamonokanana. Lantaran pamikirna nu karumpak ku manehna teh moal salah deui salah saurang babaturanana murid paguron. Ngan teu be Samba teh nyangka ka Sukri mah. Atuh Sukri anu memang geus surti kana maksud Samba ngagentak manehna ngudag. Jodoh cekuk gunung Samba dina waktu harita ditimpug satakerna. Samba dina waktu harita nyolonton cekuk deui dijejek bobokongna.
dikepang puhu celina ti tukang. Samba dina waktu hari tengah gerung sarta gebuk bae manehna ngacungkel. Maksud Maku Sukri dek terus dicerek, dek diserenkeun ka Pajatira. Tapi ngadadak datang pikiran sejen, manehna jadi ras inget ka baturna Samba tadi. Nah saha manehna teh oge dek ngalakukeun naon Samba teh anu sabenerna. Mikir kadinya, corelat bae Sukri ninggalkeun Samba. Geblus ka pamonokanana sarta terus ngadedempes di pangkengna api-api keur saretibra. Lantaran maksud manehna dek ngajejempe api-api anu teu nyaho supaya samemena gerak-gerik Samba sarta bisa ngoreh nah naon maksud tujuan Samba anu sabenerna. Tapi upama seug Samba harita terus ditewak dipasrahkeun ka Pajatira, ulah-ulah manehna bakal kekepehan mungkir. Jigana diperkesal oge geus pasti kateranganana bakal ngabuntut bangkong. Ongkoh kapan baturna oge kaburu ngajorelat manten kabur. Jadi tetep keur Samba mah bakal samemena mungkir lantaran taya bukti anu nyata. Ngan kumanehna geus bisa dikira-kira. Bisa jadi Samba teh aya maksud dek nyiwat Intensari pikeun ngalaksanakeunana menta bantuan ka tanaga piluaran. Atuh perkara baturna nu tadi ngagajleng kaluareun pager geus jelas moal bisa katewak. Sok sanajan kaburu oge diberi keneh ku Pajatira nu geus tangtu bakal nyaring kageingkeun ku gorowokna Mang Astahiam. Kawasna moal kaberi lantaran kaburu jauh manten. Sama sekali Sukri teu nyahoeun yen Mang Astahiam teh terus ngudag keluar. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sabot manehna keur ngadedempes. Kadenge nu ngulutrak di dapur geus tegbe tangtu Samba ngarongheap datang. Bener we sangkaanana teu salah. Samba keketeyepan asup ka pangkengna. Lain deui ngarasa bungaheunana barang kabireungeun Sukri masih keneh ngagojod disimut ku sarungna. Atuh goledak bae manehna ngedeng di gigireunana bari motahna jajantung tacan reureuh bener. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran jalma anu ngabogaan dosa di luar bisa disumput salindungkeun, tapi ari hatena mah teu bisa mungkir. Sok gegebegan sieun ka kore. Sukri nu harita api-api saretibra. Nyah manehna beuntak lalaunan bari ngulisik api-api lilir. Samba nu harita keur ngagoler ngagentak peupeureuman. Kabireungeuh sakilat oge kacaangan ku sinar cempor nu aya di tengah imah. Nu pikeun Sukri mah jadi seuri leutik jero hatena. Sedengkeun nu keur aya di luareun paguron nyaeta bapana Samba jeung Mang Astahiam. Sanggeusna karuhan Mang Astahiam ngabebengkang kapaehan teu talangke serep bapana Samba nyabut peso balatina. Tadi teh waktu kapergotea ku Mang Astahiam peso balatina beus bae dibebeskeun deui kana sarangkana. Lantaran pamikirna Mang Astahiam mah dikirim pereup haneut oge teu buru ngajurah roh. Oge teu luaseun deui hatena lamun manehna harita kudu ngabinasakeun Mang Astahiam. Tapi kanyataanana Mang Astahiam teh lain hampas-hampaseun. Sok sanajan manehanana teh teu kurang teu leuwih ngan saukur badega, malah mamalakna teu kurang-kurang. Beunang disebutkeun hebat oge karasa tumrapna ka manehanana. Nu matak bapana Samba ayeuna mesat deui peso balatina. Ayeuna mah moal asa-asa deui Mang Astahiam dek sakalian disampurnakeun bongan manehna sorangan make wani-wani ngahalangan sarta ngagagalkeun kana pamaksudanana. Cacakan lamun tadi teu digamahan ku Mang Astahiam geus tangtu maksud gorengna bakal bisa kalaksanakeun. Kitu pamikiran bapana Samba dina waktu harita. Orokaya
kakara oge manehna dongko dek nawakeun peso balatina kadadana Mang Astahiam anu masih keneh ngabebengkang. Geus kitu kersaning pangeran manehna nyawana masih keneh di tangtayungan. Ngadada kareret ku bapana Samba aya anu ngajuringkang. Gebeg jajantungna ngadadak mota. Geus teu bae pamikirna tangtu eta anu ngajuringkang teh Pajatira. Kukituna cul Mang Astahiam ditinggalkeun jorelat bae manehna muru kanu disangkana Pajatira sarta langsung peso balatina ditawakeun lantaran pamikirna nyang hareupan Pajatira mah ulah nepikeun ka kapiheulaan gerak. Mun teu kitu ulah-ulah manehna sorangan anu bakal ngalaman bobor karahayuan. Sakurang-kurangna ngabebengkang mah geus tangtu puguh geus bisa dipastikeun yen tingkatan pangabisa Pajatira teh lain hanap-hanap moal beunang gampang-gampang digadaba. Nu ditewek teh ngagero reuas, nu tayalian manehna teh madpia. Nu peuting harita ngahaja ngadatangan paguron kalawan ngalebet sarta susulumputan. Cetak manehna luncat ka gigir bari ngirimkeun panimpugna rek ngahanca pigelang. Bapana Samba dina waktu harita ngariuk kaget lantaran anu ditarajang nate lain Pajatira, tapi lantaran geus kagok asong disangkana ieu jalma teh geus tangtu salah seorang anak muridna Pajatira. Kukituna ngagentak manehna dina waktu harita ngulawitkeun peso balatina anu saterusna nyabuk di belah kenca rek ngabedah beuteung. Tapi madpia oge tingkat pangabisana lain handap-handap. Manehna dina waktu harita ngagentak mulur bari langsung nyabut bedogna. Kolebang disabetkeun kana pigelang lawan anu keur nyekel peso balati. Tapi bapana Samba rikat narik leungeunna bari ngarobah gerakan peso balatina dek ngarojok iga burung mun dibarengan ku luncatna ka gigir. Orokaya madbia ngagentak ngagilek bari nakiskeun bedogna. Gerakan peso balati terus ngolebat ka luhur nu satuluyna nyewuk dek ngobros beheung. Orokaya madbia dina waktu harita ngagentak depok bari nyamberkeun bedogna dek ngarampalkeun bincurang. Tumerapna ka bapana Samba lain deui ngaranjugna. Jelas manehna dek dibuntungan sukuna. Kukituna ngagentak dina waktu harita bapana Samba ngajaul ka tukang sedengkeun madbia celegedeng nangtung deui. Karasa oge ku bapana Samba yen wewesen ieu jalma teh lain hampas-hampaseun. Kukituna bes peso balati teh dina waktu harita disesepkeun minangka gantina serep manehna mesat bedogna sarta langsung dina waktu harita disamberkeun rek nigas beheung. Madbia cukup ringes rikat manehna jingkrak ke belah kenca ngabarengan gerakan bedogna dipake nakis. Gerakan bedog bapana Samba ngaheunggeun gila madbia nyerong ngatuhu bari nyamberkeun perut kencana. Orokaya bapa Samba oge lain teu ngarti kana gerakan nu jadi lawan. Manehna rikat narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Lep manehna ngareundeuh bari nyamberkeun bedogna dek ngabeset sapanjangna dada. Madbia ngagentak mundur bari ngababukeun bedogna ka handap.
Tapi Bapana Samba sakilat ngulawitkeun bedogna ka luhur kalawan ngagunakeun tanaga sapinuhna. Jadi bedog Madpia nu kapiheulaan dipapag ti hanap. Puguh we sasa tanaga manehanana beunang disebutkeun geus beak ngabarengan nyuruntulna bedog ka handap. Nu akibatna ari belentrang ari celeng bae bedog Madpia teh dina waktu harita ngaceleng lesot tina panyekelna. Monar sia Bapana Samba dina waktu harita bari terus ngulawitkeun bedogna rek nguciwek nobros dada. Madpia lain deui ngaranjugna ngagentak manehna mundur ti babaranting ka tukang oro kaya ari jekuk teh keneungna ngabadug batu segede-gede. Aduh, Madpia dina waktu harita ngagero bari badana ngagaleong rek labu sedengkeun keur kaayaan kitu bedog Bapana Samba ngolebat rek meulahkeun sirah. Tapi ngadadak Bapana Samba dina waktu harita ngoceak bari kontan bedogna maceleng karasa pigeulangna teu beda ti anu dipati lele sarta nyerina meninyak serakana kelek. Geus tegbe tangtu aya nu nenggor ngabongohan ngagentak manehna mali bre nu boga hadas keur ngajega sisi pager nu saterusna ngajorelat nyampeuk ka manehna. Leuwih-leuwih matak ngaranjugna lantaran teu kapalingan ieu jalma anu anyar datang teh tayalian Pajatira. Maksud mah Bapana Samba teh deuk terus ngajorelat kabur. Tapi gempuran Pajatira kaburu nyampeuk manten. Ku kituna manehna ngan ukur bisa ngajorelat ka nu rada poe sarta harieum ku tatangkalan. Tapi Pajatira terus nyusul tepus ngabarengan gempuran pereupna matak gegemeun. Bapa Samba kapaksa ngajorelat di ngejat, tapi gerakan Pajatira kacida cepetna manehna ngagentak luncat bari nyamberkeun dampal sukuna miheulaan gerak nu jadi lawan. Nyapugu mangka-mangka dampal suku Bapana Samba kakara pisan ngajorelat tina tani teu salah deui cedak beunang disamber ku gerakan sapu angin. Aduh, gebut bae Bapana Samba ti bebeut. Tapi da puguh atuh manehna oge lain jalma anu jore-jore ngagentak manehna ngagurinjal hudang. Kakara oge nyelegede manehna geus dipapag ku benturan peureup Pajatira. Tapi kaburu keneh manehna ngajorelat ka gigir gilek mali sarta langsung naraja ngagunakeun gerakan sangadulang. Ceprot. Wah, Pajatira teu buru ngagerung bari badana dina waktu harita tembong ngoleab. Tapi nya kitu Pajatira oge daya tahana estuning mata kaget manehna dina waktu harita ngagentak ngorejat. Bapa Samba sakilat ngajorelat nu maksudna dek ngajejek sirah. Pajatira kapaksa ngaragrageun deui badana kurimpal cedak babajeg lawan beunang dihancak ku teunggelan kepeng. Bapa Samba ngagero bari rikat ngejat. Geus kitu kakara Pajatira dina waktu harita ngagurinjal deui celegedeg nangtung. Saha Andika anu sabenerna jeung naon maksud Andika pangna peuting-peuting ngadatangan paguron kula? Pajatira nanyakeun bari panon teu sirikna dibelelkeun hayang sidik kana beungeutna tapi teu bisa dipaparah saha-sahana lantaran diberem ku wawalun nu tembong teh ukur panona we buburilakan lingas naker. Heuh, kakara nanyakeun ngaran Jatira. Bapana Samba malik nanya, "Geuning, Andika nyaho ka ngaran kula?" Pajatira nanya deui, "Sanu teu nyaho atuh, kanu boga paguron di goha. Taya 2 taya 3, iwal ti Andika Jatira." Nya, tapi naon maksud Andika anu sabenerna? Teu perlu ditanyakeun, tapi lamun Andika ngarasakan kasalahan sorangan, pasti Andika bakal bisa maparah karena maksud gula dina waktu ayeuna. Ke, sainget mah kula teh asa can nyieun kasalahan ka batur ieu teh. Memang kitu kayaana manusia mah Jatira. Uteuk tongo walang taga dina punuk batur ka tembok, tapi gajah depa dina tarang ngasorangan teu katara. Bapana Samba dina waktu harita nambalang ngan sorana teu pati jelas rada ngosom. Taksiran bae dumeh kahalangan ku walun anu ngaberem kana beungeutna. Tapi ari pok-pokanan ama
jelas naker. Gitunya. Paingan geus 2 kali kaula manggihan Andika jeung ayeuna ieu. Nya kitu we nya. Andika teh aya maksud goreng ka kaula. Nya kitu pisan Jatira. Nu matak Andika teu perlu hayang nyaho. Saha ngaran kula. Tapi anu kudu diinget-inget teh kesalahan Andika. Jadi kumaha tuh maksud Andika teh ayeuna? Sadasa urang kudu aya nu ngababatang. Andika atawa kula. Oh, kitu hade, Prung. Geura mimitian deui atuh. Jadi Jatira, awas. Bapana Samba dina waktu harita teu talangke deui sebrut bae ngagunakeun jurus pilempeuhan, hasil ciptaan manehna pribadi. Pajatira surti gempuran lawan sekali ieu mah geus teu kudu disangsikeun deui kahebatanana. Manehna dina waktu harita ngagentak ngageser ka belah kenca, ngabarengan gerakna leungeun ngagunakeun gerakan neuteuk leuker. Dina prakna mah teu beda jeung gerakan anu dipiboga ku turangga. Da puguh sumberna sahulobotan keneh. Nyaeta tenggelan kepang leungeun katuhu kana pigelang, nu dibarengan ku tenggelan leungeun kenca kana pepeuteyan. Nu akibatna kurang-kurang lawana ngapi milik daya tahan anu kacida. Ulah-ulah sakaligus leungeunna bakal ngabeletok potong. Jahat Jatira. Bapana Samba dina waktu harita ngajorowo, nu memangna manehna geus cukup nganyahoankeun kana maksudna nu jadi lawan. Ku kituna ngagentak manehna narik deui leungeunna, nu saterusna ngajorelat ka belah katuhu nu maksudna deuk ngagempur lawan ti belah kencaeunana. Orokaya Pajatira seletik oge tepisan mereka sapetan kanu jadi lawan. Ngegentak manehna dina waktu harita ngalalapkeun badana, gilek ngenca bari nyamberkeun gerakan orai totog. Teu salah deui ngahanca tulang iga. Bapana Samba dina waktu harita kontan ngagerung bari badana ngaheungge semu-semu ngajurung kunung. Sarta samemeh manehna bisa naon-naon beureub kenca Pajatira geus ngeblesur manten sarta gempuranana teu bisa dibendung deui. Dina waktu harita ngajebrot kana hulu angen. Wah! Lawana ngagerung deui tapi tetela mata kagetna teh manehna masih keneh bisa ngajaul ka tukang pikeun nyingkahan gempuran Pajatira nu harita geus nyebrut deui nu diwangun ku peureub katuhuna. Ari Madbia sanggeusna karuhan manehna salamet tina pangadek lawana lantaran kaburu katulungan ku Pajatira. Lain deui tumarimana ka Pajatira sasatna ditumbu umur. Ku kituna ngagentak manehna muruk ka Mang Astahiam anu harita kakara eling tina kapaehanana. Maksud deuk dihudangkeun itung-itung ngalas budi ka Pajatira anu geus nyata ngabelaan ka manehanana. Lantaran sidik ieu anu ngabebengkang teh urang paguron. Tapi Mang Astahiam salah sangka da puguh anggapanana musuh kakara oge Madbia dina waktu harita ngarongkong. Jol gejrot bae cukang irungna pisan dibentur ku peureub buleud. Kalkang mah pegsia. Madbia rikat ngejat sedangkeun Mang Astahiam ngagentak ngagurinjal sarta sebrut bae narajang ku temerapna ka Madbia kapaksa kudu ngejat deui. Sabot keur kitu kabireungeuh aya anu ngajorelat ti jero pager dibarengan ku galecok nasora sarta teu kurang-kurang anu gogorowokan. Mana horeng Inten Sari babarengan jeung sawatara urang murid paguron tinggara jeleng ngaluncatan pager nu temerapna ka Madbia geus teu kudu mikir 2 kali deui berengbeng bae manehna ngabecir muruk jalan totorobosan nu brasna engke ka pasir sadatapa.
Sanajan tadina manehna rek ngawayahnakeun cicing oge maksudna rek nerangkeun maneh naon sababna pangna harita ngalanto kalebah dinya. Tapi lantaran mireungeuh anu ngaburusut pang-pang namah mireungeuh Intensari geus tangtu tanpa ditanya heula manehna jol dikarepuk puguh geus natrat jalana. Manehna kungsi pacengkadan jeung Intensari katut Mang Astahiam. Atuh bapana Samba nya kitu keneh barang mireungeuh anu rajleng teh manehna oge seak bae ngabalesat muru jalan anu brasna ka Pajaten rada regreg sote lantaran sora anakna kadenge milu norojol jeung anu sejena bari kawas nu heueuh make jeung jojorowokan segala rupa nu teu merapna ka Sukri mah ukur batin nyerengeh we. Jelas Samba teh aya di dinyana teu beda ti musuh anu di jero simbut kukituna pikeun Sukri mah beuki gilig we. Yen sabisa-bisa manehna dek ngabongkar rusiah Samba, nah bener manehna teh ngan sakadar boga karep dek nyiwat Intensari wungkul atawa memang aya deui maksudna anu sejen. Ras deui kana kajadian kamari waktu Samba sirahna pinuh ku kembang kolong nu geus bisa dipastikeun manehna teh tantu mentas ngolong nu ngandung harti mentas intip-intipan da moal nya atuh ari tas ngala unur-unur mah ngan ngucan bisa ditangtukeun teh tas ngintip naon atawa ngintip saha sarta ngolong ka imah saha. Sedeng harita teh jelas Intensari keur aya di imahna Mang Astahiam. Ari Pajatira sanggeusna nu jadi lawan ngabalesat manehanana teu terus ngudag tapi terus balik deui ka wawangunan paguron. Anak muridna kabeh titah ngarampih deui ka tempatna sewang-sewangan ngan Mang Astahiam anu harita dibawa ka imahna. Maksudna ku Pajatira dek ditanya kumaha asal muasalna lantaran pangna manehna hudang teh nyaeta kulantaran ngadenge gorowokna Mang Astahiam. Atuh Intensari nya kitu keneh ngan ari manehna mah harita teh henteu terus nuturkeun anu jadi bapakna tapi ngajorelat heula ka tempatna murid paguron kabeh di bejaan. Nya kitu deui Samba jeung Sukri teu kalarung di bejaan ku Intensari. Samba kawas nu heueuh ngarasa reuwas atuh Sukri nya kitu deui api-api anu ngaranju sok padahal itu ieu oge pada geus nyaho ti samemehna. Tapi nya kitu ieu dulur sapaguron teh bisa pisan nyerumputkeun semuna tapi ari pikeun Sukri mah da geus puguh nyaho jalana mireungeuh Samba jiga anu reuwas teh maneh nangan ukur nyerenge seuri tapi nya kitu ukur di jero hate henteu tembus keluar. Lantaran kute digeruhkeun teh Samba jadi jongjon deui we ayana di paguron teh pangrasana kalakuan manehna teh luput taya anu nyahueun sok padahal tindak tanduk sapopoena teu beda tina panitenan Sukri kaditu kadieu teu sirikna dikukuntit biasa be api-api namah ngabaturan. Memang keur waktu teh heula-heula oge hubungan Sukri jeung Samba teh kacida pisan raketna. Samba teu kapalang nyucud dina kadengkianana manehna make jeung ngebrehkeun pamanggihna ka Pajatira boa cenah dua jalma anu geus wani-wani dek ngagadabah paguron teh Turangga jeung Yuda lantaran ari wuri-wuri maranehna ninggalkeun paguron dadaku dek nyelang heula ka lemurna. Ari heung teh aya kajadian sarupa kitu tur jelemana oge teu mencog duaan pisan. Puguh we lamun Pajatira teu apal-apal teuing mah yen nu peuting harita kungsi padungdung teh nyaeta jalma anu ti heula dikarapuk ku Turangga jeung Intensari bisa oge narima kana eta pamanggih Samba. Eukeur mah memang Pajatira teh ka Turangga mah
teu boga sangkaan anu kurang wajar. Kukituna kontan pamangi sambate ku manehna dibantah. Atuh tumrapna ka Sukri geus beuki gergeten bae ka Samba. Sangkaanana beuki kuat yen sambate aya maksudna ka Intensari. Ku jalan kasar teu bisa kalaksanakeun. Nya manehna ngagunakeun jalan pitenah. Nenden piheuleut nunda picola. Dek nyieun bibit ngabengkahkeun antara Turangga jeung Pajatira. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Atuh dina ngarongheapna deui Turangga jeung Yuda daratang deui ka Goha. Mang Astahiamah joldek bae ka Turangga bebeja. Mimiti nyaritakeun tina perkara aya awewe nu kungsi padungdung jeung Intensari. Malah lalakina oge kungsi padungdung jeung manehna. Nu jadi alatan cenah nyimojang teh dek neangan Turangga di paguron. Geus kitu dek deui dituluykeun ku ngadongengkeun kajadian aya 2 jalma anu ngahajakeun datang ka paguron. Peuting-peuting tur keremejeuna si simpena sarta samemehna ciri wanci ku sora manuk tuweuh saperti waktu anu ti heula tea. Nu temrapna ka Turangga mah matak ngajadikeun reuwas anu pohara. Geus pugu tina perkara dongengna anu pandeuri mah teu matak ngaranju. Sanajan bener teu matak kaharti oge naha naon maksudna. Tapi ieu ye tina perkara kajadian aya mojang anu natanyakeun ka manehanana bet matak ngaranjug ka bina-bina. Malah mimiti nama make jeung aya teretet ka adina. Boa-boa Sawitri ngahaja nyusul-nyusul ti Kutawaringin. Tapi teu matak kahartina teh eta ku dibarengan ku lalaki kolot nu cenah eta teh bapana. Kukituna sangkaan ka Sawitri teh ngadadak leungit nu kari ngan ukur helokna. Naha saha eta nyimojang nu dibarengan ku lalaki kolot teh? Naon maksudna? Pangna natanyakeun ka manehanana. Sedengkeun kawawuhan Turangga teh teu boga kawawuhan mojang kajaba ti Intensari. Aya maksud dek nepungan Intensari pikeun natanyakeun anu leuwih jelas. Orokaya Intensari ngadadak teu tembong-tembong embol kaluar lain lantaran teu nyaho da puguh Turangga jeung Yuda kungsi datang ka imahna nyaeta unjuk muka ka Pajatira. Yen manehna geus daratang deui ngan ieu mah ngahaja we sungkan nepungan lantaran kajurung kurasa timburuanana. Malah waktu Turangga keur cacarita jeung Pajatira oge Intensari luput teu daek nepungan ngadedempes we di pangkengna. Nu antukna Turangga beuki bingung heg nanyakeun ka Mang Astahiam baku namah ngumahakeun. Mang Astahiam ngan ukur ngirung kabawakeun bingung lantaran cenah Intensari teh da ari gering mah henteu. Ongkoh samemeh datang Turangga mah manehna teh sok idek liher di imahna. Tapi naha ari ayeuna geus datang bet jadi ngalelep. Nu akhirna bisa oge Mang Astahiam boga pamikiran boa-boa Intensari teh boga rasa timburuan anu mokaha ka Turangga. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang runtut raut jauh tina pacing kadang nanjak mudun ngalalana pait titir babarengan silih anter ku kateunang silih payungan Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saketike tenyangka
Para kanca sadaya wilujeng kantun.